Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, hiji warta nu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Saja kasangkakeun dina bidangan warta ku basa Sunda. Tanggapan Pasundan edisi Minggu, Kaping 22 Februari 2020 genep. Sim kuring Gibra Alfandias Stefano nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Puluhan imigran hasil diselamatkeun sabada parahu anu diteakanana dibalik dilepas pasisir Pulo Heraklion, Yunani. Ieu kajadian teh ngabalukarkeun saeutikna 3 orang tiwas. Para imigran anjog di palabuhan Kali Limenes, Yunani. Sabada dievakuasi ku kapal komersil anu diarahkeun ka eta wewengkon dumasar kana Parentah Puseur Pancarian jeung Panyelamatan Yunani. Pihak nu weunang di Yunani nyatakeun yen layon 3 imigran kapanggih nalika lumangsungna upaya panyelamatan. Mung sakitu wae warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.